Jadi lamun aya nyeri ngagorengkeun bae da moal balik ka urang ka gorengan mah ka masing-masing. Tugas urang mah sakumaha cek Allah innallaha ma'as sabirin. Lamun urang hayang beuki deukeut jeung Allah sing kuat kasabaran sakitu. Artina naon ibu? Artina ujian teh bagian tina proses ngadeukeutkeun diri urang ka Gusti. Asal hiji syaratna urang ulah nganyerikeun makhluk Allah. Ulah nganyerikeun makhluk Allah. Sabab lamun urang tos nganyerikeun makhluk Allah sakosek maka turunan kahanap bakal rungkas. Naudzubillahi min hati-hati. Nah ibu wargi sadayana simkuring tadi rame-rame nu diaos teh eta kitab sapina Quran dilaras-laras sorogat sakit itunya dari tagonian mah itu tuh kudu ngaos asal latihan we ningali tina YouTube ge bisa itunya ya taros mereka ada tukang dangdutan itu perlu tuh sakola dangdutan atau kudu asal latihan we itu bisa